Terus kalau dia sorangan siapa ka mana nya. Sabar kenala koy asya tanyakeun si abahna. Gawean sorangan aing mah ting si abah ka mana? Nu gablek can mantok keneh ka dieu. Kieu meureunana lempengna meureunna aing ah. Sabodo teuing aing ngarudet. Kieu meureun ah bangun teh. Bos, Euy, si abah teh gawe deui. sugan tadi bebejan teh ka mana? Tadi aya ka dieu eueuh. Urang sorangannya tau uyak-uyak oge. Bener aing mah. Hayang tereh teh jadi halarese. Udah kudu kumaha meureun eueuh batur mah da urang ge eueuh batur ieu teh. Ya urang ukar-ukur sorangan kieu. Lain mana eta ke. Asa mencos deh ka ukuran teh maneh mah. Arepan eta ukuran oge ah. Tah. Kieu urang Ayo mana ngukur kumaha ieu? pan sarua ngukur mah ti ditu ka dieu tah. Sok eta ukur-ukur sok. Tah, ka dieu tah. Sok 2 Tuh, 3 tuh. tah 4. Tah. Sok nu ukur ka itu tuh. Sing geblek deudeulan Tuh. hiji 2 4 saruanya. Wes Ya teh kumaha eta tah diajarkan teh. Tadi mah bener ah, aing mah bener tadi ya bener ah. Mencos likan. Aing rek nyeun saung kumaha mah nya saung mencos. Ari ge urang boga ukuran pan tadi teh sarua ti ditu. Balikan deui bisi salah. Balikan Ah, aing deui. mah. Sia mah teu bener ukar-ukur teh. Matak aing ka si Abah tong sok ngagalakan jadi teu gawe si Abah ge hiji. Sok. Tah. Sok 2 3 4. Sok nu ieu ukur deui. Aing. Sok. Hiji 2 3. Aya aya pan leuwih. Nah, make leuwih atuh kudu sarua jeung lamun 4 jeung ieu ge 4 jadi sarua. Pan tadina mas leuwih ieu teh ke sarua ka dieu. Nah make ngurangan. Aneh, aing ngomong mah salah. Nu ukar-ukur. Sok kumaneheun ayeuna ngukur sok nu boga heula sok. Sok ukar-ukur ti dieu tah. Itunya hiji, tah. 2 3 tuh rek kumaha? Ai itu 4. Atuh Da jadi tadi mah- mencos saung teh. Tadi mah bener ke. Bener tadi mah. Ai mana bisa digawe henteu? Nya bisa atuh mah Masa bisa digawe nya yang tarik benang oge teh jadi mencos kieu. Atuh da aing kesel sorangan eueuh batur. Ampun, aing mah teu balik mana mah yakin ukar-ukur teh. Sok kadinya hiji tah. 2 3 setengah eta masuk bener. Sok itu tuh ukur ti ditu. 3 setengah tah eta ukurkeun sok hiji. 2 3 tuh 4 di wae kumaha teh ih aing mah ampun ieu mah Sarua tadi mah ngukur mah sarua ke. najis kitu-kitu teh mah aing mah teu balik sia mah ukar-ukur teh. Lah enak kudu kumaha atuh. Sok ti dieu tah ukur tah ka itu tuh 4 ukur jadi sarua jeung itu. Sok di dinya tah ukur cing lempeng hiji 2 3 sok ka itu 4 tapi lakeun pancuhna Iya. nu teu barak digawe teuing. Nu itu nu iya. Iya. Yang lempeng mah teu ieu tapi lakeunana. Ini sarua 4. Goblok. Tah. Cak itu 4 jadi sarua itu 4 ieu 4. Wes pakai dipinah-pinah atuh jadi mencos deui goblok. Tong dipinahkeun jadi Pan dia meureun ukuranna pan pinah meureunna. pinah ukuran kumaha. Berat sia teh yakin euy hirup teh yakin. Teu hirup sia mah yakin. Pan dia teh meureunna eta teh nyongsang ka ditu. Ayeuna Pan urang dilempengeun ka dieu. Ayeuna mah kieu we Heeh. ti urang mah nya. Heeh. Kulantaran rudet ka urangna. Isukana geus maneh tong gawe deui. Anu ayeuna ge moal dibayar da teu bener teu bener. Ulah kitu ke. Sayang urang mah sabar teuing anu mah. Maneh mah Sayang, teu aya kesalahan saeutik. pusing. Jadi ka kuduna kayak itu 4. Ieu 4 lamun ka itu 3, ka itu 3. Pan bener tadi oge bener. Bener kumaha geuning buktiana di joblagan mah taeun. Pan ieu ka ditu tuh ukuran tuh tinggal itu. Kumaneh tuh nya tuh. Tinggalikeun. Tuh, Heeh 2 tuh, 3. tuh. Tuh, bener heeh. Sok. Tebanu ieu sok. Sok. Tuh. 2 Tuh. 4 Tuh. leuwih malahanan. Arek kumaha eta teh? Alus keneh leuwih ke daripada kurang. Ah, dina ukuran saungna mah balik bisa teh teu ecereug teuing ah. Ayeuna sok lamun kurang. Meureun kudu namahan aya empan leuwih meureunnan maneh. Dipikir-pikirna mah ning si Abah yakin gua gawe kieu mah manehna mah ngepas. Jadi mas sekon gitu. Jadi nu itu 4, ieu 4 si Abah mah. Sabab manehna mah kungsi ngabangun saung urang nu pasir alus. Ieu mah maneh mah aweredo bisa weh teu ecereug teuing. Uruskeun cing bener sia ah. Teu balai sia mah. Mali bayar ku aing moal sia. Goblok ngan disalahkeun we. Puguk geus bener ku aing nyongsang ka ditu disungsangkeun ka dieu. Hah, bodoh teuing rek ngagawekeun si Abah mah aing diperekeun mah pere we. Teu jadi masalah kakek ngan asal bayar heula we duit aing nu ayeuna nu gawe ayeuna. Rasakeun mun teu dibayar ku aing ucutkeun deui saungna oge sia. Pusing aing mah pagawean teh isuk masih kan ukar-ukur eta masih keneh henteu ngepas. Amun ku si Abah kudu geus ngadeg tah.
Gitu gua gawe teh. Aing mah teh hayang mayar henteu sia mah. Geus saeureun bisukan mah sia areng ngagawekeun di sabah aing mah. Pusing ngan otak aing na gen. Najis aing mah. Aing nggak pusing nak. Oke teruskan ku sia. Pagawean mah aing rek mantau saya sekalian ah. Jengkel aing mah ah.